mantak engkenya na ngahiji ahli ma'rifat jeung ahli ma'rifat deui, ahli ikhlas ngahiji jeung ahli ikhlas deui, percis kos calo ngahiji jeung calo deui. Kajen kukumaha ge teu betaheun calo lamun teu ngahiji jeung calo. Teu betaheun jasa tukang korupsi ngahiji ending lain tukang korupsi. Tukang maling pasti ngahiji jeung pamalingan deui. Kajen kukumaha ge kitu bae. Jadi sapagodosna nyana teh eta ngahiji. Ahli marifat ngahiji jeung ahli marifat deui. Henteu kudu babarengan. Ahli marifat mah sanajan jauh, nu hiji di Masjid, nu hiji di Maghrib, nu hiji di Malaysia, nu hiji di Indonesia. Ngahiji. Kok bisa ngahiji sih? Atuh hese eta mah urusanna ruhani, bisa ngahiji kapanggih di hiji tempat. Bisa ngahiji iring-iringan, bisa ngobrol nyana. Sebab wali mah bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaro, bisa kapanggih ngobrol biasa. Sebab ahli Allah mah pan wali teu maut, anak teu maut bisa dipanggihan, bisa dipanggihan teu maut kapan. Ulah boga sangka ranjeun kabeh jelema anu maut bisa bililah amwat bal ahyaun yurzaquna, hirup di rizkian biasa. Berarti kan teu maut, anak teu maut bisa dipanggihan.